Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga urang teraskeun deui kana nadom kitab Safinah dina pasal surutul wudu'i asyaratun. Bismillahirrahmanirrahim. Dina wudu aya 10 syaratna Islam eta syarat anu kahijina. Rejeng tamyiz eta syarat kaduana suci tina haid jeung nifas katiluna. Opat ulah aya anu ngahalangan tapi cai kana kulitah larangan. Angga hota wudu henteu dimenangkeun aya barang anu matak ngarubahkeun. Kana cai anu dipake wuduna nyaho kana fardu wudu kagenepna. Fardu wudu ulah arek ditekadkeun kana sunat caina kudu nyucikeun. Manjing waktu tuluy 10 pikeun jalma langgeng hadas salilana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.